Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule Basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has saja neraskeun carios nyambung panaur cedak anu dinten ayeuna nincak bagian pamungkas. Dina bagian katilu nu kamari kapendak geuningan kunaon margi lantaranana Pak Adang henteu tanggal waler nikah ka beubeureuhna anu tos ngaraga dua Irma Tea. Geuningan anjeunna teu ditampi ku sepuhna Irma kumargi jalma miskin taya kagaduh. Sanes teh eta anjeunna oge dirogahala tur diancam. Kabuktos ayeuna mah ancaman ti sepuhna Irma teh nyaeta dengdamna Rudi anu tangtosna saur bahasa gaul mah diprovokasi ku eyangna sangkan mulang kanyeri ka Pak Adang salaku ramana. Atuh dina sarios saterasna Pak Adang antuk nama diusir ku Bu Adah garwana. Kumaha carios salajengna baraya? Mangga urang dangukeun sasarengan. Nyangakeun kasepuhan. Sadi tundungna Pak Adang kubu Adah garwana manehna lunta sakaparan-paran anu tujuanana pikeun ngarengsekeun pasualan. Kudu dibereskeun hiji-hiji kayak kieu mah. Gerendeng Pak Adang basa lumampah mapai laratan Irma pikeun mupus ceda baheula rek sanduk-sanduk menta hampura. Bray kajadian nu geus lila narembongan deui. Irma ngaraga dua ku kalakuanana bari teu bisa tanggung jawab alatan teu diridoan ku kolotna. Malah Pak Adang narima panundung bari diancam-ancam sagala. Bray deui ingetanana mangsa dipulung mantu kunu boga pausahaan di tempat gawena. Laju didahupkeun ka Bu Adah indung wida nu harita karak TK. Kolebat kajadian
basa wida direunehan ka bogohna. Anak hasil hubungan manehna jeung Irma anu cenah mayar katunggara indung pedah ditinggalkeun baheula. Lain pagawean gampang, maluruh padumukan awewe nu kungsi dipuhit kacintana. Timimiti neangan dina Facebook, nepi kata tanya ka babaturanana baheula. Dilakonan ku Padang. Awakna carapel ku Kesang, balas sapoe jeput teu kakeunaan cai diwuwuh beuteung anu kukurubukan menta eusi. Teu dipalire. Lengkahna pengkuh seja maluruh laratan jalma nu kungsi ngeusian hatena mangsa bihari. Dina pipikiranana manehna kudu naur cedak nu natrat dina kahirupan manehna ayeuna. Imah kolot Irma jadi jug-jugan nu kahiji. Naon wae nu bakal karandapan, manehna moal mundur sasiku, moal ngejat satunjang beas, pikeun tamba katugeunahna. Barang srog, imah nu baheula keneh. Beh kencaeunana aya tangkal buah katut tangkal balingbing nu nampe ka jalan. Kiduleunana aya keneh balong katut pancuranana. Kacipta di pancuran eta pisan manehna wakca misuka ka Irma. Malah di pancuran eta pisan manehna katohian ku adina Irma basa keur ngobrol paduduan anu antukna dilaporkeun ka kolotna. Imah kata karasa tiiseun. Tembok katut terasna belewuk bangun nu geus lila tara aya nu miara. Padang uluk salam tur keketrok salila-lila. Tapi cempling teu aya nu ngajawab. Koreleng kalebah pangkeng simpe. Laju ka dapur angger suwung. Antukna Padang diuk cinutrung di sisi balong handapeun tangkal jambu air. Ngararasakeun tiisna hawa. Untungna teu lila aya awewe tengah tuwuh datang rek milu gegeroh di pancuran. Nya ti manehna meunang beja cenah nu boga imah geus teu araya di kieuna. Anak-anakna geus barumen-bumen kabeh. Kitu deui Irma bubuara di kota nu tepi ka nu teu pati anggang ti dinya. Awatos pisan. Ngahaja nyingkurkeun anjeun ku margi kakandungan teu aya carogena. Cenah bari tonggoy ngagosokan bujur katel ku tapas kalapa nu dilebuan. Satetas kana 2 mingguna tungtung nama aya laratan ngeunaan Irma. Di teras imah basajan awewe tengah tuwuh diuk nyorangan na kursi roda. Sorot panona kosong najan ketempo keur anteng neuteup kana kembang nu laligar di buruanana.
Manehna ruaseun basa teu kanyahoan ti anggalna Pak Adang nubruk nyuuh kana sukuna. Irma, hampura akang, hampura akang kakaradepungan. Barang Bu Irma sidikeun, dadana ngagedur. Diwuwuh rasa teu tumarima. Balieur meuceun beungeut ka jauhna. Mun teh mah bisa, tinangtu geus ngejetkeun suku anu keur dicepengan ku Pak Adang. Ngan orokaya geus lumpuh ti basa ngajurukeun anak hasil tina hubungan jeung lalaki nu ayeuna keur nyuuh na sukuna. Rek ngon ka dieu. Teu kanyahoan ti manojolna, saurang pamuda geus ngajega satu kangeunana. Cukup, cukup. Tungtung sapatu kana kang kamplongna. Irma, nah teu dibejakeun kajadian urang nu sabenerna baheula. Pan lain akang nu teu tanggung jawab. Tapi hubungan urang nu teu disatujuan ku keluarga anjeun. Najan bari ngaheunggeut nahan ka nyeri, Pak Adang maksakeun muniang bari nganaha-naha. Bu Irma teu ngajawab, angger meuceun beungeut. Ebreh tina kongkolakna aya kayembang nu laju nyacsalakan kana lahunanana. Umat kawin wida, sangkan teu aya deui anak nu katalangsara. Omong Pak Adang, bari sateka pola nahan kenyeri dina warugana. Atra awak Bu Irma ngarenjag, basa ngadenge omongan Pak Adang dieu. Ret ka anakna. Nah bener eta teh. Talekna bari mencrong seukeut. Rudi teu ngajawab. Ngan ayeuna mah paromana katangen robah, teu katembong deui nyemu amarah. Luk tumungkul. Langit lenglang, angin ngahiliwir nebak kana sakur nu kaliliwetanana. Kitu deui ka jalma tiluan nu keur padungdengan di teras imah. Pami kitu mah bapa teh telepat-tepat teuing. Cuk Rudi bari nyengkatkeun sirah tina lahuna indungna. Wayahna Kasep. Tong aya deui budak nu sanasib jeung hidep. Gelendut Irma bari ngaret ka lalaki nu teu lemek teu nyarek reumbay ku cimata. Apunten abdi Bapak. Cag baraya sakitu anu kapihatur. Bagian pamungkas carios nyambung panaur ceda. Dina awal carios didugikeun narembonganana kajantenan-kajantenan anu tos lumangsung dina kahirupan Pak Adang. Kalabat waktos anjeunna ditikahkeun ka Bu Adah ku ramana jalmi anu kagungan pausahan tempat Pak Adang barang damalna. Satu tas mapai-mapai laratan aya kana sawatara minggona. Akhirna Pak Adang tiasa mendakan bumi Bu Irma. Nya didinya kabuka sadayana nu tungtung nama Rudi ngaraos lepat ka ramana. Pon kitu Bu Irma
ngaraos lega manahna satu tas papendak mah. Hatur nuhun baraya Kang Hasadayana kana sanes kanten perhatosan anak. Hapunten tangtos salami cumarios aya kekecapan nu kirang sapagodos. Mugia ageng tawakupna. Kalayan dipungkas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.